Kum bismillah dikawitan nyebut jenengan pangeran rahmat salam kajunjunan Nabi Muhammad panutan dulur ikhwan gerak eling ka pangeran tetep dina iman Islam agama Allah assalam di akhir zaman lamun orang magehan iman jeung Islam bisi kabawa ku setan tanda nu tos komplit walhasil zaman ayeuna geus rupa-rupa gogoda barudak anu ngarora bobogohan nyata-nyata pisan kaeran di payunan indung bapa entah inggis kana dosa entah isim kapada sebab kagoda ku dunya najan akhirat cilaka memang awewe ayeuna teu aya pisan ka era buka aurat biasa nurutan bangsa India awewe zaman ayeuna geus dicabut kaerana bebas marake calana jeung lalaki kamana-mana nu ngarusak kabarudak jadi badung eta budak indung bapana teu ngarti teu ngadidik henteu ngaji tak sakitu nasehatna tika minu belajarna pamugi aya hikmana kangge urang sadayana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa
ajma'ina